tuh lagi di sawah nih guys. Tuh lihat kan, bagus banget kan guys. Tapi ini tuh menigelu gening. Kenapa nggak ada senja? Kamu tahu senja nggak? Senja itu teh yang ada matahari sore gitu. Tapi nggak ada. Aku tuh sedih banget ini guys. Kenapa ya di sini nggak ada senja ih? Aku tuh nggak ada senja biar foto-foto gitu guys. Oke guys, kalau kamu mau tahu lagi, ikutin aku terus ya guys. Dadah guys. Oke guys, sekarang aku teh lagi di sini nih guys, di tengah-tengah sawah. Kalian jangan lupa ya, walaupun lagi di sawah juga, kalian teh kudu pakai masker, oke? Oke guys. Sekarang kita mau review ya, mau review semua sawah yang di sini ya, oke oke? Guys, itu dulu ada siapa guys? Ada bapak-bapak nih. Ayo kita lihat yuk ke bapak-bapak itu yuk. Oke guys, sekarang kita udah sama bapak-bapaknya nih guys. Kita tanya-tanya yuk guys. Halo Bapak. Pak, nuju naon Pak? Pak lagi apa? Sini tengah jawab nggak jawab si Bapak teh. Dari dulu guys. Pak nuju naon Pak? Ih, naon si anjing tehnya. Aduh neng, naon atuh? Lain nanya tadi teh, atuh kalau ngebeledog ih. Bapak panabi tadi teh harus ke Bapak. Bapak nuju naon di dieu Pak? Hah? Ya aya neng di dia mah melon. Melon atuh Di pasar melon mah tuh di ditu. Udah. Ayo naon ya? Ribut-ribut tadi. Abi teh naruh ka si Bapak. Cicing wae geningan tengah dengi si Bapak nate. Oh, naros naon gitu? Nuju naon abi Coba teh? coba taros coba. Bapak nuju naon Pak? Hah? Melon? Ya aya di dia mah melon mah neng. Nah gening melon atuh euy. Nanyakeun melon. Nah. Oh, ya, iya ngomongnya ya. Mang, lucu dulu ya. Oh iya kan. Iya tandur ya. Di atuh kitu geningan. Imah, kadewanya. Bapak mah ekuisnya musim hujan Kade nitipnya. Hah, nitip Bapak ieu. Oh, Pak, punten badan harus deui ya, Pak. Bapak di mana, Bu Mina? kela. Si neng teh bade meser melon atau napi bade meser emi sih? Aduh geuning, teu nyambung ieu mah euy. Kunaonnya geuning? Punten aya nu tinggaleun Mangga Bapak. Pak, punten Pak sakedap. Kumaha? Kunaon geuning di ngobrol teh? Teu nyambung deui wae si Bapak ieu. Oh, emang naros naon? Naroskeun Bu Mina di mana? Oh, iya. Oh, Gitu, geuning. Bumi Abdi. Heeh. Itu di palih ditu. Iya nya ngomongna nya kudu Oh, udah gitu. kudu kitu ya. Bener Ayo geuning nya. ya. Badannya langsung tinggalin, hujan manten. Mangga Pak. Ya, mon. Oh, geuning kitu ngobrolna cenah jeung si Bapak ieu mah. Acakan lah ku urang ieu nya. Pak, punten. Ya. Neng, kumaha sih ngomong teh? Ka bener bae Atuh atuh. geuning gelo aing. Pak, balik! Sangu wasak, meme ngamuk! Aduh, aya budak aing euy. Oh, iya teh bapana si Akang geuning. Mohon neng nuju naon? Abi teh nu juga ngawawancara si Bapak ieu tapi kunaonnya ngobrol teu nyambung wae si bapana teh. Ya jeung bapak ieu mah kudu kumaha sinyalna mah neng. Kumaha sinyal atuh geuning. Goreng batu sinyal di dieu mah. Balik Ya. wae aing mah. Balik. Sangu asak meme ngamuk buru. Hah? Sangu asak. Endi orai? Sangu asak, Pak. Woi, Pak. Oh, Ayo. ayo bro. Buru balik. Ayo. Guys, buru. Oh, dikasak sama Guys, bisa sak. bener. Ayo lau. Pak, punten badan harus deui, Pak. Bapak diburim di anjing. Lanjut. Pak, punten badan harus deui, Pak. Bapak di mana Bu Mina geuning? Goblok. Bae anjing. Pak, punten badan harus deui, Pak.
Bapak di mana Bu Mina, Pak? Neng teh bade meser melon apa beda? Ya, ya, ya.